Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah pangosan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah orang sadayana tiasa kumpul deui riung pulung dina raraga tolab ilmu. Mudah-mudahan sajabi tinambihan ilmu urang sadayana, mudah-mudahan cing nambih-nambih dikiatkeun keimanan. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh miwah sareng sadayana dina danget ieu simkuring sejang ngadugikeun salah sawios ayat suci Al-Qur'an dina surat Yasin ayat ke-12. Surat Yasin ayat ke-12 ieu teh kacida pisan munelna. Numawi kapungkur metan ku dulur-dulur urang surat Yasin teh sok dipake anlan. Aya nu dibaca teras-terasan, oge nu ditempel dina bumi nya. Ngapanto? Gitu. Tah. Padahal pamiku urang dilenyepan surat Yasin teh hiji surat anu eusina teh munel pisan. Tasim kuring bade ngabahas salah sawios ayatnya. Ayat ke-12 unggalna ki a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Upami ditarjamahkeun kana bahasa Sunda kirang langkung kieu, inna nahnu saestuna kami gitu, nuhyil mauta ngahirupkeun atawa bakal ngahirupkeun anu maut. Wa naktubu ma qaddamu jeung kami nyatetkeun nu geus diusahakeun ku maranehna. Wa atharohum jeung kami nyatet tapak lacak maranehanana. Wa kullu syai'in jeung kabeh eta ahsoenahu ku kami diasupkeun dicatat fi imami mubin dina pokok kitab anu nyata. Kitu kirang langkung tarjamah bebasna. Para sepuh miwah sareng sadayana, ieu ayat dikawitan ku inna nahnu nuhyil mauta. Saestuna kami bakal ngahirupkeun anu maut. Dina kitab tafsir Ibnu Katsir kecap ngahirupkeun nu maut teh ieu dijelaskeun ku mufasir teh aya dua rupa. Nu kahiji kami bakal ngahirupkeun anu maut teh dina harti ngahirupkeun nu geus maut di dunya engke dihirupkeun di akhirat. Eta pengertian nu kahiji. Pengertian nu kadua, inna nahnu nuhyil mauta teh kami ngahirupkeun nu hatena geus paeh kitu nya bisa jadi hirup. Eta jadi dua penafsiran. Nu kahiji kami ngahirupkeun atau kami bakal ngahirupkeun nu geus maut. Dina pengertian nu kahiji engke di alam akhirat disebutna alam ba'ats. Alam ba'ats teh alam dihudangkeun, dibangkitkeun.
ku Allah nu geus maot teh bakal dihirupkeun deui. Jadi nu urang sadayana urang da bakal maot pastinya sok sanajan rarasaan teh maot teh batur gitu. Urang bakal maot. Engke tos maot di alam ba'ats tah bakal dihirupkeun deui. Inna nahnu nuhyil mauta. Dihirupkeunana kumaha? Seueur hadis nu ngajelaskeun dihirupkeun teh seperti urang dilahirkeun. Khufatan uratan guzlan gitu. Tadi payun dibahas ku sadaminnya ku sim kuring moal dibahas deui. Pokona dihirupkeun. Sok sanajan urang kafir mah ieu teh aya nu teu percayaeun. Sehingga kan kantos aya jalma sumping ka Rasulullah bari mawa tulang manusa nu tos bubuk gitu. Tulang manusa nu tos keropos. Diasongkeun gitu ka kanjeng Nabi teh, Muhammad nu kieu nu bakal dihirupkeun teh siga bener. Siga bener. Da di urang ge sok kirang-kirang namun aya jalma ngagali misalnya taneuh pek teh aya tulang nu tos bubuk tinggal sakedik deui asongkeun ka urang teh nu kieu bakal dihirupkeun deui salangkung mah siga bener gitu. Tapi lamun urang logika nu jalan mah ieu teh kieu ngahirupkeun tina teu aya. Jadi Allah mah nyiptakeun tina teu aya janten aya kawasa. Pan urang teh asalna teu aya nya. Urang teh ku Allah diciptakeun jadi aya padahal asalna teu aya kawasa. Komo ieu nu kungsi aya ku Allah dimaotkeun ke diayakeun deui tah. Ku logika ge leuwih gampil. Kieu we kang gambaran mah kitu nya. Naonnya nu gampil seblak. Seblak. Tah nu nyieun seblak gitu gampileun. Mun geus apal seblak teh aya gitu. Nu kungsi aya mah dijieun deui teh gampil. Tapi mun can aya mah seblak rek ngarang teh hese gitu. Kartos matanya jadi nu kungsi aya gitu. Engke diayakeun deui ieu mah ukuran kemampuan manusia we cenderung leuwih gampil tibatan rek nyieun nu teu pernah aya gitu. Tah wangsul deui Allah mah maha kawasa. Nu kawitna tina teu aya ge gitu. Ku Allah diciptakeun jadi aya. Allah maha kawasa. Komo Allah nyiptakeun deui atawa ngahudangkeun deui nu kungsi aya. Bari diciptakeun ku Allah gitu. Ieu bakal leuwih gampil. Tah urang kedah yakin Allah maha kawasa. Nu teu aya wae diciptakeun ku Allah tiasa aya. Komo anu kungsi aya gitu. Tah eta katanya jadi urang kafir mah teu percaya teh anu kieu cenah bakal dihirupkeun deui teh gitu. Siga nu nya teh. Padahal kaliru pisan gitu. Eta penten nu kahiji nya para sepuh miwah sarsadayana jadi urang teh hiji waktu bakal diciptakeun deui ku Allah teh gitu. Ngan urang diciptakeun teh moal kulit nu ayeuna, moal daging nu ayeuna, aya daging khusus keur nyang hareupan siksaan Allah lamun keur jalma anu kafir. Daging kulit khusus gitu. Anu engke keur bekal di surga. Da kulit nu ayeuna mah gitu. Sok sim kuring ayeuna umur teh hampir 60 ayeuna teh gitu. Kulit geus beda, baheula mah da lain kieu kulit teh. Ayeuna mah ningali kana ramu ge leuh kararejut gitu. Baheula mah teu gitu. Leresnya kulit urang mah 60 tahun ge tos robah. Ke di akhirat di surga kumaha lamun kulitna kawas nu ayeuna keneh. Geuning di surga teh seneng-eneng. Karek 60 tahun bareng di akhirat teh jol para rewot. Nah, beda gitu diciptakeun ku Allah kulitna.
dagingna beda. Para sepuh miwah tersedayana tah eta manten bakal diciptakeun yakin urang teh. Yen urang teh bakal diciptakeun deui ku Allah teh. Sabada urang maut. Eta pengertian nu kahiji. Pengertian nu kadua, inna nahnu nuhyil mauta teh kami gitu bakal ngahirupkeun atau ngahirupkeun anu geus maot teh ieu dina pengertian hate jelema. Jadi aya hate jelema teh nu geus dianggap paeh gitu. Nu kumaha hate nu paeh teh nu teu daek narima kana ajaran Islam. Eta teh hate anu paeh gitu. Kieu we contoh gampil nama Umar bin Khattab kapungkur ya. Eta teh ka Rasulullah teh ceuceum ka cida. Dugaan dijelaskeun ku payun ku Ustaz Sena di dieu nya. Oge ku sababaraha ustaz dijelaskeun. Neupeun ka eta Umar bin Khattab teh ku ceuceum-ceuceumna ka Rasulullah kungsi gitu. Ngajingjing pedang ngahaja rek mateni rek ngabunuh gitu bilih teu apalnya barudak naon mateni cenah rek ngabunuh Rasulullah tah gitu. Tapi Allah ngahirupkeun hate nu geus paeh sababiahna rupa-rupa gitu. Nya Umar bin Khattab jadi jalmi anu cinta pisan ka Rasul gitu. Tah jadi aya dua pengertian di dieu. Tapi pengertian nu langkung umum mah gitu. Pengertian nu langkung umum mah nyaeta nu kahiji tadi inna nahnu nuhyil mauta teh ieu ngajelaskeun yen hirup di dunya teh aya tungtungna engke bakal dihirupkeun deui sabada urang dikubur awak urang beak ku cacing beak ku bilatung engke bakal dihirupkeun deui make jasad anu enggal gitu. Eta pengertian anu kahiji. Para sepuh miwah sareng sedayana urang lajengkeun. Wanak tubuh maqaddamu jeung kami gitu saur Allah teh naktubu tina kataba nyatetkeun. Maqaddamu naon rupa sagala rupa anu ku aranjeun geus dilakukeun qaddamu di dieu teh. Jadi para sepuh miwah sareng sedayana Allah nyatet marentahkeun ka saha nyatetna ari Allah. Cobi ari Allah miwarang nyatet amal manusia teh marentahkeunana ka saha nu nyatet teh. Ieu pelajaran kelas 3 diniyah ieu teh. Kamari teu aya guruna sim kuring lebat tinggal di Allah ieu geuning aya diapalkeun ku murang kali kelas 3 teh. Saha? Raqib sareng Atid. Ari Raqib anu nyatet naon? Amal baik. Ari Atid amal buruk. Ari nu teu baik teu buruk dicatatna ku saha? Tah para sepuh miwah sareng Allah teh nyatetkeun amal baik teh amal anu engkena bakal meunang pahala nu dicatet teh. Lamun amal goreng gitu, amal nu engkena konsekuensina meunang siksa. Jadi nu dicatat teh eta. Teu sadayana gerak dicatat. Cing ari urang ngiceup dicatat kira-kira henteu. Ku malaikat teh ngiceup dicatat henteu? Ngiceup urang teh gitu. Dicatat moal. Moal cik sim kuring mah. Nah, da ngiceup mah urang teu jadi ganyareun, teu jadi siksaeun. Leresnya, tahu urang ngehapan, dicatat moal. Sadinten sabaraha kali ngehapan, moal. Gitu. Tah lamun urang aya rasa syukur tina ngiceup, nu dicatat teh rasa syukurna. Tah para sepuh miwah sareng jadi kitu weten. Malaikat naon anu nyatet piganyaraneun teh? Malaikat Raqib husu jongjon nyatet gitu. Malaikat Raqib mah nyatetna moal kawas urang. Sok, ibu-ibu kantos nyatet ngadangkeun pangosan bari nyatet kantos teu?
nyatet seueur anu kacatetna seueur nu henteuna. Seueur nu henteuna. Ari malaikat mungkin teu kacatet moal mungkin. Malaikat atid nyatet nu gorengna aya nu teu kacatet moal. Urang mah mungkin aya teu kacatet gitu. Para sepuh miwah sarsidenda urang mah nya wah kemampuan urang melemah. Aya kacatet, oh nyatet khutbah teh simkuring kapukur nyatet khutbah. Ari tempo diperlukeun mana catetan teh? Teu aya kaseusuh. Ari malaikat nyatet amal urang mungkin kaseusuh. Aya teu kaseusuh leungit catetan teh rupa-rupa kitu nya. Can salah catet. So KPU wae sakitu digaji, aya nu salah nyatet. Kuduna ka dieu, ieu kacatet ka dieu. Malaikat mah moal teh. Jeung catetan teh bakal akurat dicatet malaikat, raqib sareng atid kitu nya. Naktubu naon nu dicatet teh maqaddamu naon rupa-rupa nu ku aranjeun geus diheulakeun aslina mah geus dilakukeun dipilampah. Lamun ta anu dipilampah teh amal hade dicatet ku raqib. Lamun amal pisiksaeun dicatet ku atid. Tah dicatet komplit catetanana teh. Moal aya anu kirang gitu. Para sepuh miwah sarsedayana tah nu dicatet teh gawe leungeun wungkul sanes. Sabab nu jadi nimbulkeun piganyaraneun heula nya piganyaraneun teh bisa awak urang bisa ge pikiran urang gitu keyakinan. Cobi wes contohna kieu gebret teh hujan misalkan urang teh keur di perjalanan gebret hujan cing dina pikiran urang naon nu timbul. Oh hujan, nah, mungkin gitu. Bu, hujan, ayah katanya. Ibu-ibu moekeun belenyang misalkan ke pasar, gebret teh hujan, Allah di bumi popoean can di jahitan, naon nu diucapkeun. Nah. Aya deui begitu gebret hujan teh inget popoean aya can di jahitan tapi Allahumma naon pome hujan teh soiban nafian gitu. Keun weh kahujanan mah tong salempang gitu nya. Tah benten teh pahalana. Nu tadi mengucapkeun doa bakal dicatet ku malak raqib teh ieu mah ngadoa ieu jadi amal piganyaraneun. Lamun anu ngeluh tah kireunteuan kita dicatatna ku malak mana? Pawe nu ngeluh, oh be hujan, komo kieu mah kukulu tuh, oh langit teh geus bocor gitu, hujan deui, pan aya kapungkur nu kitu nya. Kukulutus. Tah para sepuh mewah sarsedayana dicatat. Bahkan teu diucapkeun ge mungkin dicatat. Contoh kieu, kapungkur mah sok aya geuning nu lahir tanggal sakitu bulan ieu deui pikeun katakan disebutna teh bintangna naon? Aya nu Sagittarius, aya nu Scorpio, rupa-rupa we gitu bintangna. Pek teh geuning sok aya disebutkeun anu bintang eta minggu ayeuna rezekina lancar teh kitu. Hati-hati jaga kesehatan gitu. Cing urang jol maca gitu teh jol sugan we ieu meunang milik badag sabab dina naon eta teh namina teh ramalan bintangnya, ramalan bintang. Aya aja rojoina pikiran urang teh. Mudah-mudahan we ieu minggu ayeuna boga milik disababkeun ku ngadangu atau maca eta. Eta kinten-kinten dicatet moal.
Urang teu ngucapkeun teu nanaon ngana pikiran we. Dicatat moal. Dicatat ku saha? Ku malak rokib atid. Atid. Naha? Sabab percaya kana ramalan eta teh musyrik. Kumaha mun kieu? Dina ramalan cuaca kota Bandung isuk teh hujan gerimis aje gitu. Ngau aje henteu. Eta mah Benyamin nya ngau aje mah. Hujan gerimis misalkan gitu. Urang percanten dosa henteu? Dosa henteu? Nah henteu. Kan eta ge ramalan. Sabab eta mah ramalan berdasarkan ilmu ningali tanda-tandana nu ku Allah dipaparinkeun ka urang. Seperti kieu ngira-ngira oh geuning itu geus angkeub sigana sakedeung deui hujan. Urang ge pan osok. Sok urang rek ka Bandung, ret ka luhur, uluh geuning angkeub. Ah, mawa jas sigana rek hujan teh eta seperti kitu ramalan eta mah. Sabab dasarna dina bulan ieu teh angin bertiup misalkan musim hujan mah ti daerah Asia menuju ke Australia mawa uap air. Tah rag-ragna teh biasana di daerah Indonesia gitu. Nu kitu mah da benten jeung ramalan bintang nu tadi. Tah tos. Jadi teu diucapkeun teu dilakukeun ge aya harapan gitu jadi dosa teh. Para sepuh miwah saksena akidah bisa jadi eta teh pahala, bisa jadi dosa. Dina syariah ge bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Oge dina akhlak gitu. Para sepuh miwah saksena geranya ti payun kantos dibahas ceuk urang siga teu pira. Jelema naik hadisna ku Ustaz Nur kantos dibahas ti payun sim kuring ge kantos anu aya dua jelema gitu ngaliwat ka hiji tempat anu dina eta tempat teh diuniakeun lahum sonamun manehna teh boga berhala gitu patung patekong berhala teu meunang ngaliwat ka dinya teh tah kumanehna teh teu meunang kudu naon heula kudu sasajen heula kudu mempersembahkan gitu mun aya gajah meureun ku gajah teu aya gajah ku sapi gitu ku terus kudu leuwih leutik teu aya cenah qarib walau dubaban kurban sok cenah sasajen mun cik urang mah sanajan ku laleur mewak laleur piteskeun huluna teh oleskeun kana sanamun cik urang pira ge laleur gitu tapi dahol lanar dina hadisna teh asup neraka tuh gitu kayakinan mah tos heula sakitunya bilih lami teuing tah jantan wanak tubuh makoddamu jeung kami ya, nyatet makoddamu naon rupa nu kumaranehna dilakukeun. Jadi segala rupa para bapak di calik di teh dicatat ya teh. Komplit catatan teh sabaraha jam atau sabaraha menit sabaraha detik dicatat ya sadayana. Konsentrasina dicatat sabaraha menit konsentrasina nunutan lagi dicatat teh dicatat sadayana gitu komplit moal kawas urang nyatet teh urang mah paling-paling kan hadir gitu we wungkuli mau dicatat segala rupana tah para sepuh miwah sasedayana tah salajengna wa atharohum jadi naktubu makoddamu teh maf'ul nu kahijina wa atharohum nawi ro dinya atharohum dicatat deui gitu mun di bahasa urang mah athar
maranehna asar di dia teh sanes asar salatnya eta mah kusod ieu mah asar teh jejak tapak lacak gitu. Jadi dicatat nanti sanes nu dilakukeun unggul tapak lacak ge dicatat ku para malak teh boh malaikat rokib oge malaikat atid. Naon nu disebut asar teh tah Syekh ya, Wahbah Al-Juhaili nya dina tafsir Al-Munir ieu nguningakeun tah penafsiran di dieu teh aya dua. Penafsiran nu kahiji itu sami dina Ibnu Katsir kayak gitu, ada dua penafsiran. Penafsiran nu kahiji mah nu disebut asar teh gitu. Amal-amal nu ku urang kungsi dilakukeun aya tapakna eta teh asar. Contoh, ieu contoh nu gampil heula. Ari anu nempelkeun ieu keramik saha urang mah tos silap deui ieu teh dicatet asar ieu teh aya tapakna dicatet ari nu kungsi nempelkeun kaca saha dicatet kumpit sadayana teu aya sakedik ge nu teu dicatet. Taduka nu masihan ieu saha dicatet sadaya ieu teh asar. Nalika tos maot nu ngalakukeunana asarna mah aya keneh kitu eta teh asar. Nu awi dina tafsir eta diuningakeun di antawisna hadis nya anu riwayat Muslim diuningakeun kieu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh tos apal urang sadayana ida matabnu Adam di mana maut anak Adam manusia maksudna teh dina sanes riwayat mah ida matal insanu gitu nya hampir sami da eusina mah lamun maut anak Adam in qata'a naon in qata'a teh pegat terputus amaluhu amalna da geus maot mah moal tiasa beramal matak nu geus maot tong beramal kartos teu geus maot mah moal tiasa beramal. Amal naon? Salat entong matak tong diadanan. Sabab karunya hayangeun salat moal bisa. Tong sodaqoh nu geus maot mah. Sabab in qata'a geus terputus amalna. Kalebar-lebar. Tong sodaqoh geus maot mah. Mun rek sodaqoh ayeuna memeh maut gitu. Kartos teu. Nah, in qatu amalu amalna teh pegat. Salatna pegat sagalana yang pegat. Ila min salasin kajaba tilu rupa. Nu tilu rupa mah teu pegat. Apal pan urang sadayana dina hadisna ge aya nu dipayunkeun sodako, aya nu dipayunkeun ilmu teh. Ya, keun we urang hiji-hiji sodako jariah nu kahiji sapertos urang nyimpen gitu investasi tina harta urang di masjid, di madrasah, di kantor PC di itu pengennya atau di jalan tah urang misalkan tanah urang ku urang teh sok seueur nu ngalangkung ka dieu sok weh dilegaan tah seueur jalma ngalangkung tos maot teh teras we amal eta teh dicatet teras dicatetna kumaha pan sakali sedekahna sakali manfaatna nilai kemanfaatanna dicatet setiap bermanfaat upamina kieu tah gang eta nu gampil tanya nu cakat katinggal anu ideuna teras nu ngalaksanakeun jeung sajabana tiap aya jalma ngalangkung kadinya maka dicatat ku malaikat raqib itu jadi kahadean keur nu boga tanahna jeung keur jalma anu aya ide nyieun gang di dinya
Moal kabayang kurang sadayana. Lamun misalkan urang nyadiakeun tanah gitunya dipake jalan umum sabaraha ratus mungkin dina waktu 10 tahun mah bisa puluhan ribu jalma nu ngamanfaatkeun eta ngalangkung kadinya siga teu hebat padahal hebat pisan. Para sepuh miwah sarjana eta dicatat amal hade. Tah ada orang imangkeun amal hade, amal goreng. Kumaha lamun boga inisiatif wah kurang nyeun polisi tidur. Polisi tidur dinya gitu. Dina sapoe kira-kira sabaraha urang anu ngaliwat kadinya gecrug gitu. Motor teh kara ari aya polisi tidur raos atawa aya nyel di dieu teh. Jeung nu sok nganggo motor, raos henteu? Kaganggu. Oh kaganggu. Cobi sabaraha dina sadinten sabaraha puluh urang kaganggu. Dicatetna ku malaikat naon? Atid teh. Komo anu dadegler mah geuning motor rada jangkung wae simkuring Nmax kitu nya, rada jangkung sagedik wan Nmax mah. Aya atuh di daerah kulon mah kana eta teh gesruk cenah. Keuna nyel nah teh nyel teh gitu aya leresnya nah, gitu. Komo musim kuring keur radang saluran kencing jantan di sekolah ada teh kehampangan getih naik motor teh nalaunan teh nah ngagejerug sakedik ge karaos nyarina teh pek teh kana polisi tidur kejerug hayang mah ngagoak teh coba ulah disangki teu pira eta teh ngadamel bangsa nu kitu teh polisi tidur atawa naon we lah anu sifatna ngaganggu motor teh kade bapak-bapak bilih kagungan putra motor teh dibobok naonna dibobok naonna knalpotna sanes bana knalpotna dibobok pek teh dinu macet ditukangeun aya urang eta ka dieu teh asa dicabokan pluk kana beungeut raoseun kita nu kakituan teh. Eta geuning sorana ge berhebet we. Eta teh kaganggu henteu. Tah urang teh kedahna ngemut ge lamun urang teh dieu kasoreang nganggo motor nu beberet-betan kitu sabaraha puluh mungkin sabaraha ratus urang nu kaganggu teras we ku malaikat atid teh dicatet eta teh. Tah para sepuh miwah sadayana tos heula kadinya. Jadi sodakoh jariah teh dicatat. Tos maot ge terasa tos maot urangna terasa dicatat. Nu mawi urang sadayana penting pisan maksakeun gitu nya. Investasi sanes miceun investasi sangkan urang teh gitu. Geus maot teh terasa eta teh. Umur urang teh panjang ku ayana amal jariah. Para sepuh miwah atawa ilmu nu manfaat pan gitu dina hadisna ilmu nu manfaat. Nu manfaat teh kumaha anu dianggo kudu sanes ilmu sae dianggo kudu sanes. Aya ilmu nu teu manfaat ilmu goreng. Sami upami ilmu goreng urang dicatatna ku malaikat atid, ilmu nu sae mah dicatatna ku Rokib. Tah para sepuh miwah sadayana wenten kaputra urang ngajarkeun bismillah, ngajarkeun Fatihah jeung sajabana dicatat insyaallah. Sedekah ilmu naon deui tadi teh? Anak soleh tah. 3 nu moal terputus. Tah ayeuna urang meungpeung urang teh aya keneh peluang cing kinten-kinten tinu tilu tadi teh urang tos aya tiluanana sedekah jariah atos jaga urang. Urang teh ilmu nu manfaat urang atos ngajarkeun ilmu. Katiluna urang kali anu soleh. Urang kali teh ku urang teh teuteup nalika urang kali urang kulem teh teuteup
kurang teh dina emutan teh dina karakterna kalakuanana dina segi ibadahna teu kurang teh ieu teh budak kondisi kieu harpan solehna ageng atau alit gitu. Lamun tebih keneh sigana mah kana pisoleheun teh upamina maka urang tidinya hese atuh tinu lain tina jariah gitunya urang teh manfaatkeun gitu atawa tina ilmu gitu dina henteu tiasa tiluanana atuh hiji mah kedah aya urang teh gitu anu teu terputus sabada urang maot gitu. Tah para sepuh miwah saksena nu saena tah anu awona wenten nu awona ge kitu urang sadayana teh nu awona usahakeun mah ulah nurunkeun atawa ulah urang sadayana ngadidik ka murid ka budak urang didikan anu salah. Lamun urang ngadidik anu salah urang geus maot budak eta anger keneh. Misalkan kieu contohna teu salah teu asa teu dosa teh kieu siji indungnya atawa bapa budakna keur ngandahar es krim misalkan. Datang dulurna sok engal seepkeun itu bisi kaburu nyamperkeun kantos henteu cek emut-emut. Ata nuju cilok mamna di dieu bisi katingalieun ku si AA. Kantos henteu urang. Bisa jadi eta teh lain ngadidik pedit. Ngadidik teu bager. Sanes ngadidik pedit. Nya niatan sanes ngadidik pedit kan pertimbangan teh eta ngan sakitu-kituna lamun lamun kaburu datang eta dulurna murid ke bisi parebut tah kitu nya urang teh tapi secara teu sadar urang teh geus ngadidik pedit teh. Terusnya kantos urang gitu teu buah-buah kantos. Tah para sepuh miwah kumaha mun eta teh tuluy nuluy budak teh jadi pedit we mun menang kauntungan menang itu teh nyumput teu dibeja-beja. Lamun menang kasusah bebeja kasarerea dina Facebook dituliskeun gitu. Mun menang itu teh dina status WA dituliskeun nalika sedih. Ari menang kauntungan mah jempling pisan gitu. Tah eta di antawisnanya para sepuh miwah sarsadayana komo lamun urang ningal kana hadis riwayat Muslim kieu Rasulullah kantos nguningakeun man sanna fil islami sunatan hasanatan sing saha anu nyieun gitu sunnah nu sae dina Islam gitu kana lahu ajruha maka keur manehna teh bakal meunang pahala tina eta sunah gitu. Pahala jeung wa ajru gitu. Man amila biha mimba dihi jeung pahala jalma anu nuturkeun nurutan ngalakukeun eta gitu. Dina eta hadis teh gitu. Min goiri ayyan kuso bari teu ngurangan gitu. Teu ngurangan naon kana ganjaran nu jadi pelopor. Kieu ieu hadis teh kitu nya ulah ngemut-ngemut dina ibadah nyieun ibadah sanes sunah di dieu teh kieu maksudna teh sing saha anu nyieun conto atawa ngaluluguan kitu nya kana nu sae kitu nya falahu ajruha maka manehna bakal meunang pahala meh gampil mah kieu we tong tebih-tebih di masjid urang we ari di masjid urang kitu nya di Al Jihad nu ngawitan ti payun gitu ngarintis aya pangaosan malam Rebo saha gitu misalkeun ya
simkuring ge hilap deui. Saha wae nu badan teu narita. Tos dugi ka ayeuna terus we aya malam Rebo teu sadar teh bahwa malaikat rokib teras we nyatet teh aya nu ngaos dia teh sabab ieu teh prakarsa hiji jalma gitu. Tah gitu. Ieu teh disebut afar. Maksudnya matak urang teh cing ati-ati teh kedah leres-leres. Urang teh ulah dugi ka diturutan gorengna. Ya, ulah diturutan gorengna. Urang teh kedah diturutan teh saena. Para sepuh miwah sasedayana ku putra urang atau ku tatangga ku baraya nu kagungan murid gitu nya ulah diturutan teh gorengna. Kedah diturutan teh saena. Para sepuh miwah sasedayana da kitu dina hadis ge upami ngalakukeunana sunah anu sayyi'ah conto nu awon mangka terus we dicatat ku malaikat atid teh tiap aya jalma nu ngalakukeun eta terus we dicatat contoh mah kieu gampil lah misalkeun urang teh boga inisiatif meh gampil menerkeun jalan meuning ge urang nyieun balong kartos henteu meh jalan di urang alus urang nyieun balong kartos henteu da teu acan tamat balongna urang eusian lauk kartos acan kene engke tah urang sinang ngaruseup nu nguseup mayar jadi dipake judi kauntunganana lain keur pribadi kauntunganana keur nyieun jalan gitu kartos ayeuna mah nah jadi keur ngalusan jalan teh nyieun balong cek masyarakat teh alusnya gara-gara eta ku cara kitu tah alus jalan teh jadi lalecir. Padahal judi di balong teh hukumna haram. Cek masyarakat manu teu ningali halal haramna halus. Jadi weh jalan-jalan di Cibiuk teh aralus lalecir. Itu geus eureun teh nu ngaluluguan tadi diturutan RT 5 misalkeun. RT 5 wah keur jalan eta tah ti Pak Haji Junaid ka ditu urang nyieun balong di ditu pake kitu lecir RT hiji nurutan sadayana tah eta teh sunah sayyi'ah dina derna manehna teh dosa sabab ngalakukeun judi ngaluluguan judi pek teh diturutan di Cilimus misalkan nurutan aya 100 urang nunurutan atau 50 urang nunurutan mangka dosa manehna aya nunurutan tah keur anu kaluluguan mah dosa manehna lamun di ditu nambahan misalkan 100 urang jadi 100 hiji dosana teh nambahan deui di RT hiji 50 urang jadi 150 hiji dosana teh tanu ngaluluguan di RT opat misal nurutan itu maka tuluy we kitu ieu teh sunah sayyi'ah para sepuh miwah sasedayana kacida rugina kitu nya jalma anu nyieun mirucaan gitu anu awon terus diturutan ku batur sakedik deui nya pamang persepuh miwah sasedayana tah pengertian nu kadua tadi teh asar teh gitu pengertian nu kadua mah asar teh nyaeta ieu mah sapertos kieu aya hadis ieu teh ngeunaan Bani Salamah aya nu Bani Salimah nyebatkeun teh Bani Salimah teh ataupun Bani Salamah ieu teh
nganjrekna tinggalna teh di tungtung kota Madinah. Kangjeng Nabi ngadamel masjid disebut Masjid Nabawi, ieu teh di puseur kotana. Tah eta Bani Salamah teh mun bade berjamaah subuh, maghrib, isya, duhur, asar beuteun dukalah berjamaah teh eta teh lami mapahna teh ti daerahna hoyong dugi ka masjid teh gitu. Tah para sepuh miwah sarjana tah Bani Salamah teh kusabab hoyong ibadah berjamaah sasarengan-sarengan Rasul nya dina pikiranna teh atau badanten jeung Bani Salamah nu sanesna ayeuna mah urang pindah yuk gitu. Pindah urang nyieun bumi teh caket masjid gitu tah Bani Salamah teh. Nya eta rencana teh tos sepakat Bani Salamah teh ngan aya saurang jalma gitu nya anu laporan ka Rasulullah. Yen Bani Salamah teh bade ngaralih nyaketan masjid ari cik urang sae henteu nyaketan masjid. Sae henteu? Sae nya. Cing ari ku Rasul diwagel henteu. Tah kieu saur Rasulullah teh. Faqala lahum nya mantena Rasul teh nyarios ka aranjeuna. Jadi dipanggil Bani Salamah teh gitu. Saur Rasul teh innahu balagoni yen si fulan balagoni geus nganepikeun ka kula saur Rasul teh annakum turiduna antan taqilu qurbal masjid. Gitu saur Rasulullah teh si fulan teh ngaberitakeun yen aranjeun teh cenah geus niat rek parinah ngadeuketan ka masjid gitu ditaros ku Rasul teh. Banu Salamah teh gitu qalu Banu Salamah teh rae ngawalaler gitu naam ya Rasulullah leres Rasul abdi teh bade ngaralih nyaketan masjid gitu karena di masjid eta dina ieu sarahna duniakeun aya tempat nu rada lega kosong caket masjid teh zaman harita benten sareng zaman ayeuna benten ayeuna tos pinuh ku hotel tah sabada kitu saur eta teh naam ya Rasulullah arrodna zalika abdi teh leres niat pisan hoyong kitu jeung hoyong ngalih gitu saur Bani Salamah teh. Faqala ya Bani Salamah saur Rasul teh kieu hei Bani Salamah gitu biarkum Bani Salamah anjeun kudu cicing di lemur anjeun tuktabu atharuhum sabab dicatet tah asar anjeun teh nu dimaksud ku Rasul teh ti daerah Bani Salamah ka masjid teh kan mapah eta nu ditincak ku nu mapah bade ka masjid teh dicatet ku malaikat raqib begitu. Jadi entong tok kudu pinah saur Rasul teh. Lamun ka Masjid Al Jihad betanya subuh teh nu dicatet teh. Benten Mang Unang tebih teh ditu betanya jeung sim kuring tebih Mang Unang benten Pak Ade tarebih gitu nya. Eta teh sae pisan gitu. Dua kali nyebatkeun teh. Malah dina hadis Muslim oge Bukhari anu ngingatkeun an Abi Musa radhiyallahu an katampi ti Abu Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallam parsauran parantos ngadawuh Rasulullah sallam inna a'doman nas saestuna pang gede-gedena ganjaran manusia gitu ajron ganjaran inna a'doman nas saestu pang gede-gedena manusia ajron ganjaranana gitu panggedena ganjaranana teh pisolati dina salat teh abaduhum nu pangjauh nate masjid. Jadi pangageungna ganjaran teh nyata abaduhum nu pangtebihna ti masjid. Pa abaduhum terus nu pangjauhna maksudna kieu pangagungna pisan mah nu pangtebihna. Tah nu pangtebihna aya nu tebih terus eta terus nyaketan nu pangcaketna mah ieu teh teu patos ageung gitu. Jadi mending caket mending tebih.
Meuning tebih getol tibatan caket teu ka masjid-masjid. Tah ibu-ibu ge sami ngawas ge. Nupang ageungna ganjaran teh abaduhum anu pang tebihna sareng di dina teh. Nupang tebihna ya saha? Ti lebak nu ti tongoh boten. Tah sareng Jang Firman ganjaranana siga nu nguriling nya saena nguriling gitu. Ka dieu tos beres. Tah para sepuh miwah sarsena tapi aya ubarna kanggo nu caket kitu nya dina ieu hadis muttafaq alaih teh dinyakeun waladi yantadiru sholata hatta yusolliyaha ma'al imam a'dhamu ajron. Nu caket mah nyaeta jalma anu sabab caket pangpayuna ka masjidna. Teras yantadiruna ngantosan gitu. Ngantosan terus manehna teh salat jeung imam. Tah ieu ge a'dhamun nas ajron. Ieu teh gede ganjaranana gitu. Jadi kanggo nu tebih mah tina mapahna sanajan ka dieu misalkeun rada telat sakedik masbuk sarakaat upamina masbukna mah nya kirang sae dibatan nu teu masbuk tapi ganjaran mapahna tebih langkung sae. Nu caket mah tah nyaeta intidorna di dunia di waladi yantadiru sholata gitu jalma anu ngantosan pikeun salat gitu hatta yusolliyaha ma'al imam nepikeun ka manehna salat engke bareng sareng imam. Tah ieu menton ieu teh riwayat muttafaqun alaih Bukhari sareng Muslim ageung pisan ganjaranana. Para sepuh miwah saksena saresna teh acan tamatnya nu teh acan kabahas teh wa kullasyai'in ahsaynahu fi imami mubin. Urang singkatkeun hartosna jeung sakabehna ge sagala rupana ahsaynahu ku kami disimpen atau dicatat eta amal-amal teh fi imami mubin. Imam di dieu mah kitab utama lamun dina bahasa pendidikan mah buku induk gitu. Jadi dina buku induk anu tetela. Sehingga ieu buku ku hebat-hebatna mangga aos engke surat Kahfi ayat 49. Didinya diuningakeun reuwas jalma nu ningali kitab ieu teh. Aduh meuni teu aya nu kaliwat gitu. Sakitu rupinan kape atur hapunten bilih aya kakaliruan mudah-mudahan urang sadayana kitu nya tiasa amal soleh cing seueur ditampi ku Allah amal salahna mudah-mudahan tiasa diminimalisir dihapunten ku Allah sareng mudah-mudahan urang teh kagungan athar nu sae kitu nya sehingga urang tos maot teh teraso kasaean teh dicatat ku malaikat raqib gitu. Mudah-mudahan urang terhindar tina athar anu awon. Mudah-mudahan urang sadayana ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan urang sadayana ku Allah diparengkeun urang sadayana lebet karena surgana Allah, ridho Allah, rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.